lamun orang nyaritakeun para mursalin, para nabiin, urang teh ngarasa wah pohara tur disertai ku pantes lantaran Rasul ba disebut sebagai utusan Allah. Nabi adalah duta Allah, mun dibere wahyu atuh cek hate pantes. Tapi ieu mah hamba-hamba Allah lain Rasul lain Nabi. Kok bisa napak sancak, bisa lempang di luhur laut, lempang diuk di luhur laut, bisa hiber sakicep salengkah ke Mekah, hayang dahar walaupun teu boga perusahaan warung sawah teu digawe, tapi kadang-kadang nyana asal hayang datang. Nah, ialah waliullah. Insyaallah kan. Lamun Ibrahim bin Adham nyana berangkat ke Mekah. Begitu dek berangkat aya nu milu. Ditanya ku Ibrahim bin Adham, anjeun saha? Kula dek milu cenah mama rek ke Mekah. Dek ditanya heula ai maneh agamana naon? Kula Kristen. Haju dek milu. Cek Ibrahim bin Adham ngeunaheun lah ai luar agama mah. Yuk berangkat. Sapoe candahar, dua poe teu dahar, tilu poe teu dahar, cak Ibrahim bin Adham, coba dideleu ku aing. Ih kuat kene. Opat poe candalahar di perjalanan diperhatikan ku Ibrahim bin Adham, kuat kene. 5 poe kuat. Atuh lamun si eta bang geus pokona mah mun aya nu nanyakeun anakna kuburanna sisi jalan segitu bae pokona mah. Datang ke 7 poe mulai Ibrahim bin Adham nage leuleus nyana geus kadeur leuleus. Cek eta nu milu mama urang geus ngarasa lapar. Coba ngadoa ke Allah ya, ngadoalah ke Allah dengan penuh kekhusyuan. Alhamdulillah doa diijabah, turunlah 2 roti 2 cai, bikinlah ka anjeun hiji, langsung Ibrahim hiji buka puasa. Berangkat deui. Begitu berangkat menang 3 poe 4 poe ngarasa lapar deui. Cak eta jelema nu milu, mama urang lapar deui. Cek Ibrahim bin Adham. Nah, dek ngetes coba kehebatannya. Coba kuari giliran maneh ngadoa ka pangeran maneh. Ayo ngadoa penuh kehusuan. Masya Allah diijabah malah 3 rotina. Ibrahim bin Adham kira ada ngaulang ciban dijabah doa nyana Kristen aing wali aing mangan 2 nyada 3 hebatannya. Tetap ditanya ku Ibrahim bin Adham. Kula keur pertama maksudnya kan ieu aneh.
aneh teu mungkin Kristen diijabah doana kan gitu. Ditanya, hai Sohib, waktu kula ngadoa ka Gusti Allah, kemudian Allah memberikan cuman secukupna dua, mana hiji kula hiji. Ketika maneh nu ngadoa ieu tilu, nah doa naon nu dipake jeung kasaha mentana? Besi salah menta. Sahanu nyaho menta ka jin, haju jin teu kadeulean mawa tilu. Sahanu nyaho juri nu ngamawa ka dieu. Sebab maneh agamana Kristen. Dipeluk Ibrahim bin Adham. Begitu dipeluk cerik hampura. Kula ieu geus asup Islam. Cek Ibrahim iraha mane asup Islam? Kula asup Islam ketika mama ngadoa ka Gusti Allah 7 peting urang candahar. Begitu mama ngadoa langsung dibere roti siring hiji. Tidinyalah cek hate kula horenganan ari jelema nu deukeut ka pangeran mah diijabah doana iraha bae butuh ti harita kula dirahasiakeun kula asup Islam maca 2 kalimat syahadat. Dipeluk ku Ibrahim paingan. Guys, ada gitu bak hardi. Berangkat tengah penting Ibrahim bin Adham usul ke Allah. Ya Allah ya Rabbi, abdi anu geus puluhan tahun ngadoangan dibere 2 eta kakarake asup Islam kok 3 sih? Aduh. Masya Allah tah, kok sekarang itu jeung Allah teh bisa komunikasi langsung. Minta penerangan. Wallah dijawab melalui ilham Ibrahim, anjeun mah keur teu dibere ge ku aing kuat. Sebab teu kudu dahar maneh mah jaka kasih aing. Naon salahna atuh aing teh ya langsung bae mere kakuatan tanpa dahar. Jalain kakarak ayeuna. Karasakan ku maneh 40 poe, 3 bulan kan teu dahar dibere kakuatanna ku aing tanpa dahar. Aing nu mere nu mantak mere ge kitu roti. Ieu aya sohib maneh supaya asup Islam. Nyana asup Islam lah gara-gara diijabah doa. Nah 5 hari 6 hari kemudian nyana ngadoa dibere 3 abeh nyana bungaheun Ibrahim supaya nyana mantep imanna. Guys, kuari mau loba carita ke di akhir di Mekah, beres Mekah bakal kayahoan pangkat eta jelema. Ya Allah. Eta mah kakarak saminggu ka asup Islam maju diijabah bae doana pan ari eta. Datang ka endeu ka ditu. Balik ke lembur nu aslina encan pernah diijabah malah areueun nu di imah ge. Daon eta kayakinan lain tawadu kayakinan sok embung eleh bae kos deredet make bernuk. Itu jadi mah deredet na leutik mah gede. Iyalah urang nyaritakeun kayakinan. Eta kakarak segerintil manusia. Encan Tuan Syekh Abdul Qadir, encan Syekh Maghribi, encan Syekh Abu Hasan Asyadzili, Imam Syafi'i, Madzhabul Arba'ah jeung nu lain-lainna ngabogaan sejarah-sejarah anu di mana menta langsung, Ngan jelema nu kos kitu geus mung menta. Isin ka Allah. Deuk naon menta tuh. Tuh. Urang basa balik dah. Wuyuh bae menta. Wih teu eureun-eureun.